palit kagiran horek bingung kaserung teu bisa mulang gelis sosok cakalbu sing raikeun lalang selangit sing angger biru walungan caina herang canembra pangantengan lalakon mangsa katukang aduh puyang ngalung-ngalang kolang beki baluan dudu bingung ngalung pusing hate teru ngasih payung langit nu biru tuh tembok pulas kulau dudu paneup hate nu geuneup malemer aduh bintang leuwang melang hate honcewan aduh sunggah lu helang wegah hate marudah angin tiis mumunggah ieu naha panas tayeuang aduh pangrasa hate nu ngabarung sinang duh langit ulas kulau nutupan jalan sorangan nu teu timu-timu walungan caina palit kagiran horeng linglung kaserung teu bisa mulang duh gelis sosok cakalbu sing raikeun lalang selangit sing angger biru walungan caina herang canembra pangantengan lalakon mangsa katukang alhamdulillah Mang Deden, Mang Apep, Mang Nanang, orang tiasa patepung lawung Pak maknya asa enggeus tadi teh. Alhamdulillah Mang Deden, alhamdulillah Mang Apep, alhamdulillah Mang Nanang, alhamdulillah Mang Wanda. Gitu meh kumplit. Tah gitu nya da urang teh kadieu teh sasarengan. Muhun. Kudu nete taraje nincak Tikotok. Mitoha. Renaon jeung mitoha deus sia mah. nete taraje nincak hamalana jeung kudu eta. mitoha. Oh, orang mah yang mitoha. Sabab tinggal heula dihanap. Aya aki urang naon? Aya bapak urang eueuh. Naon eta bet aya bapa maneh? Apaan nete taraje? Nincak mitoha nah habat mitoha. Si eta mah stres kamari ge ngomong ka urang. Naon? Geus cenah urang boga ini rek dibeulem teh daekeun. Terus atong sarting supaku pigoyan mah Wanda. Muhun guys. Kan contoh teh aya nu bener aya nu salah. Bener buduk papasangan hirup memang Den. Sa model aya beurang aya peuting. Aya bener. Nya, aya awewe aya Lalaki. tah aya hansip ge aya deureum. Blak dukeun atuh jiga nu teu eta. Aya beuteuy aya hileudna.
urang disebut hileud peuteuy nu kieu lain hileud peuteuy naon atuh ubur-ubur geus tong seueur teh engga pigueuan Mang Andri mohon aduh alam eta sepak bola deh ngaco wae ieu mah urang teh ieu teh nuju aya di SMTP mohon da hah teu sangkinya urang teh nembe ge aduh ya teh kumaha cenah. Lain orang mah biasana Pokona mah urang teh bunga we nya ayeuna ku tiasa lebat kana SMTP kieu gitu nya. biasa diangkeun nya bingah amar wata suta bingah nu kagiri-giri aduh ya we orang biasa nama ningali SMTP teh dan Yusuf nya Hanes Yusuf YouTube ayo tuh ayo Yusuf mah eta incuna Mang Karta atau udah HP orang nah retak atau jadi retak. salah jika nyiniran ka uing tama guys urang teh dina raraga layar kaca SMTP SMTP muhun urang ngahiji ngawangun seni budaya Mang Andri itu di payun share kamera hari mana we abi teh ieu nuju syuting na film Ajab alah ya teh orang teh sejak nggak mau mulai sawan mau anage seni budaya Sunda terus orang teh kudu tembongkeun bahwa calung teh aya keneh Mang Apep tah calung rek dikamanakeun jeung dikumahakeun teh salah sahijina dikieukeun dikieukeun lain dijual dikieukeun sabab lamun eueuh iklan sampo ge moal payu laras mau anda lain ada sebenarnya teh acara pasang diri gitu. ieu mah pasang badan sok tah ku kituna urang teh ngaturkeun nuhun ka reng-rengana ti SMTP nya moana ka kru na alhamdulillah urang sapara kanca ti Cimanggung tiasa sejak ngariung mumpulung Pak Amprok Jonghok sejak diangkeun ku SMTP muhun ras tah oh nya bener RT hiji Cimanggung oh ente tah atuh mudah-mudahan bae ku ayana urang ngadeg di dieu teh mudah-mudahan seni calung teh sing ngungklung deui sing ngaturkeun nuhun ka Bapak Karya ka Pak Joyaman ka Pak Ade aduh menira gede kieu isin gitu di dia biasa ge ngisinkeun tah atuh ku kituna alhamdulillahnya muhun urang lajengkeun deui kana laguna mangga bade dilajengkeun deui kana laguna bade koprol ge da dieu mah bebas muhun siapa telah orang lajengkeun deui kana lagu nu kadua nya naon lagu nu kadua teh Patingtungan Patingtungan sok dar Patingtungan tungtung Bandung burung nangtung ajeg manggung dedeg nuker muyung gandrung kabeng ban kucing kapundung paha tepung tungtung Bandung mapaler hate nguliwung mukaan lalakon lawas guringas hate kagagas kentrung jencurulung sora calung naroskeun sono kasaha ka urang Bandung nu mana uyuh goliga nulinglung bingung neangan saha di mana kumunggang teu mere beja patingtungan tungtung Bandung burung nangtung ajeg manggung dedeg
nuker muyung gandrung kabeng bat kucing kapundung patepung tutung bantung mapaler hate nuliu mukaan lalakon lawas murigas hate kagagas kantrung jajurulung sora calu naroskeun sono kasaha ka urang Bandung nu mana uyung gandrung kulidah nuling bingung neangan saha di mana umunggang teu mere beja pating tungtung Bandung kurung nangtung ajeng manggung dedeg tegung si tepung Bandung geus seuri nunggu tanggung. Uluh benernya Kumaha Mawanda? lain ti Bandung wae. Ieu Sumedang teh seueur potensina. Wisatana. Wisatana. Wisatana seueur. Bahkan olahan makananana. Alah, naon cing olahan Tempe dina Kacang. nya. Tahu dina kacang. oncom dina. Kacang. Kapan urang jumeneg kieu oge dina? Naon? Di indung bapa. Nah, gitu. Pan aya paribasa. Kumaha? Indung nu ngajuga bapa anu ngompa. Indung nu ngayuga Bapa anu ngompa. ngompa naon? Pan asal usul urang teh di indung bapa. Benar. Asal mah di indung, Heeh. usul di bapa. Laras. Beres dah. Jadi kudu dimumule seni budaya orang teh. Sok aya paripaos geuning Mang Wanda. Nah kumaha? Maju jeung mundur na hiji nagara gumantung jeung seni jeung budayana. Leres. Lamun ruksak budayana tangtu hancur Nagarana. Nah. Oleh Paribasa mah muncang labuh kapuhu sanajan urang resep modernisasi tapi ulah poho kanu tradisi. ya. Atuh mudah-mudahan we ku ayana urang di dieu sing jadi motivasi kangge barudak ngora sakan leuwih mika cinta jeung mika dedeh kana seni tradisi khususna seni calung. Muhun leres. Kitu nya. Leres. Babatang di hadapan mega mahalang tandasa di kakayaan katelenggesan saestu eta jalma enggeus lila ngadon luntang biar nafkah keturunan jeung pamajikan. Rajapati daya pisan anu bela piasi kana ragana
kamalina kumaha mohon eta teh ngabelaan anak pamajikannya laras tah pan mohon gitu tah urang oge di dieu berjuang untuk seni dan budaya ya gitu sangkan mengglobal sabab murang kali ayeuna mah teu saeutik nu teu apal benar mau ada pancan aya tah eta kumaha cenah Ari budaya dengan di pusti-pusti. leres Ari budaya sorangan kaluli-luli. bisa eta kubisaan bisa eta ngomong abong inculep bae apaan kia kuliah kuliah di Dan mana kuliah di mana Di UPI. upi naon sih teh UPI Cilembu. Upi eta mah upi si Jurik Iya sarua kuliah di mana di UGD. UGD malain kuliah mana teh Universitas Gawat Darurat. unit dong darurat teu apal urangnya boga gelar naon gelarna SH sarjana hukum ain naon sarjana humor Ari eta nu mere eta SH eta saha sih? ari ngobrol SH saha nang menang saha? ari ngobrol nu balik kudu murwakan jika nu ngeplay ATA gitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gitu so bisa deh Assalamualaikum jika nurek isu kue indit gitu
Dah gitu Mang Andri. Kumaha Mang Wanda? Urang tehnya kudu ningkatkeun nya urang nyieun kagiatan-kagiatan anu membangun. Laras Mang Wanda. Boh dina kasenianana. Muhun. Tina pariwisata. Muhun. Leres. Puseur budaya Sunda leres. Poho bener. Aya naon we cenah tadi Sumedang teh? Sumedang teh yeuh aya calung, Muhun. aya kuda renggong, Aya. tarawangsa, Aduh. aya non deui? Jaipong. Aya reak. Dog-dog. Tah ditun urang loba Nya. reak. Euyeup. Tah salah sawios cara untuk mengiklankan kan bisa melewati SMTV. Alah, Apanan? eces pisan. Siga cara calung eces pisan. Nya eces pisan. Apanan calung teh corongna media massa keur nanjarkeun jeung ngadukung program pamarentah. Muhun deras. Jadi Mang Andri calung teh lain jadi media hiburan wae. Muhun. Kudu jadi media edukasi. Alah, kumaha eta cenah? Tongtonan teh kudu jadi tungtunan. Sabab pangardi nu mawa pangardi, pangajisan nu mawa harga, Alah. harga nu mawa wibawa, rek kumaha aya wibawana aya weuh pangabisa mah. Benar. Budak saha didinya? Hah? Ari bapak teh saha? Oh, si eta mah mamawa partai euy. Bang Wando asa teterelengan poe ayeuna. Sanes Sigana mah keur bungah kamari nuang eta kongwan. Ngan aya beda rasana. Ari didinya na kongwan aya jerona ranginang. Oh. Waalaikumsalam. Kumaha? Salam gitu. Sok salam ka Majalaya. Tong hilap dukung abdi di SMTV cara tina acara. Oh, lain liga dangdut. Sok atuh kadinya. Urang teh loba wae nya di dieu teh. Kabudayaan. Dina tata bahasana. Taman-tamana. Benar. Sugan we isuk pake toma atuh tamang ieu teh Mang Odir bisa jadi ieu tugu selamat datang. Andri, sugan atuh main di SMTV mah urang teh budak angon bisa ieu loba nu ngondangnya. Lain deui. Laras eta. Semantawisna eta bener. Budak angon depan aya laguna. Mangsa budak kuringkung singangon embe beak dengklak raruk sakawak balangsak sakupin nuku kasir jeung buntut kui hirung pacampur jeung toge suuk ukur ngangon taradae ka sakola lah halo sumolono jadi bodoh doma dini gencar-gencarkeun doma aki abur-aburkeun baiem mbak Mang Wanda ngalagu teh sae. Lain kan kamari diadukeun jeung nu pego meunang. Saur Pak Ketua hoyong sakali deui. Anu mana? Nu lagu tadi. Man. Tapi hayang bari seuri cenah. Da kumarek seuri atuh da loba ka nyeuri. Dikelek teh katanya. Bisaan lah sok. Iya atuh hayang seuri mah. Kumaha? Ke gaji 2 kali lipat. Wah, heueuh sok bisa lah. Sok. Mangsa budak eta kuringkung singangon beak dengklak raruk sakawak balangsak tapi berutinin jeung buntut kasir sirung uwi pacampur jeung toge suuk Kau ukur ngangon taradae ka sakola lah kalau sumolono jadi bodoh demaki carkeun demaki abur-aburkeun baiem mbak cacakan akhirnya cacakan bari seuri bisaan didinya. Lain deui kamari ge gelut diadukeun jeung nu setruk meunang. Lain hayang deui sakali deui cenah cek Pak Ade. Cek Pak Ade? Lagu nu tadi? Lagu nu tadi tapi yang bari ceurik. Ongko tadi teh seuri tapi bari ceurik. Da kumaha da pamunut atuh. Nah kumaha kitu Mang Deden? Hirup mah ceurik jeung seuri. Mun ceurik lamun seuri. Manggih ka bunga. Tapi urang mah kamari ceurik wae. Kunaon ceurik? Katingang lomari. Tah urang ayeuna bisa seuri Mang Wanda. Sabab bisa main di SMTV. Urang mah asa tengeuna euy. Naon? Maraneh mah jeung tukang kendang ngablak duk we eta tadi aing nih hese. Lain atuh leuikeun teh cek Sok, Pak Ade atuh, munut sok. lagu tapi hayang bari ceurik. Bari ceurik. Tapi eueuh pika ceurikeun. Eueuh nu pika ceurikeun. Anggap we main 2 panggung tapi ngahiras. Bener. Dar.
Mangsa budak kuring kungsi ngangon eme be eta beak deng kakara ruksak awak galangsak sa sakit perut aduh geus hese nyeri ayo we atuh lah aduh alah menang eta Katampi. saha tukang kenang teh ngaranna Dedi Galon oh non oding Dedi hah Dedi Galon oh baheulana tukang galon nah kumaha tak kumaha ieu tah Jadi kieu aya sajarahna galon-galonna teh kumaha kamari nya aya galon teh beak di takolan wae matak aya sajarahna gitu. ngaranna Dedi Galon gitu Jadi galon teh lain saukur galon-galona gitu. jadi di imah teh nginum teh lain tino galon si Dedi mah tinu naon tino ember dauh galonna di takolan si ieu mah tidak dapat dimengerti dengan baik dengan berita-berita terupdate alah Mawanda Wanda alus bajuna cik buka tuh. Mawanda sensor lain sok ngalagu Mawanda ieu mah ngalagu nya orang lajang kendai kanu lagu kadua sok atuh yang lagu diajar naon? ngalagu lagu naon eta remis janari jangan dar da ieu mah usum tiris atuh mohon oh di payun wis aku di payun pokal kamari dia adukeun yang nu pego meunang pami di pelong lire inter nu kasinaran era ngagenclang teh hoyong nempongkeun kasumpek diri ingis jadi tulak pajadi lir kaca nu kasinaran era ngagencang kamari lain ki hari ayeuna lain kamari urang buka pato anyar meneut lawang panto tukang mungguhi kemis kamari murangkan dagen tadi munggu impian kamari manggehan patalian ayo bikin punan oge urang Cimanuk aya Mang Oman Bahyoyo Mang Nang Naraya yo ningali si
lain bihari ayeuna lain kamari urang buka panto anyar mungguh lawan pantot tukang mungguhin remis kamari murah dagen tadi mungguhin impian kamari magehan patali janji gitu Damang Andri aya lain boka calis mah jadi pakocokalat pacakaletot mohon Mang Andri. Kembali lagi dengan grup calung non budak Angon makalangan lah. Alhamdulillah. Iya urang tanya sekedap deui mayunan Agustus. Laras. Mohon. Tah bareto mah berjuang teh mamawa bedil jeung naon bambu runcai. Runcing. Oh runcing. Tah ayeuna mah urang berjuang pikeun ngembangkeun seni budaya. Laras. Nah, ayeuna mah kan teu kudu diruncing-runcing, mending keneh digending-gending. Tinggal Rares deh. Mohon. Tinggal ditakol ayeuna. Mohon tinggal ditakol ayeuna mah. Tah, Sok. ayeuna mah orang sangkakeun lagu 17 Agustus. 17 Agustus. Ya. Sok. Bisa, urang kapayunkeun. Iya. 17 Agustus tahun 45 puncakna reformasi sakti ngancurkeun rantai penjajahan bangsa berjuang ngancurkeun Indonesia merdeka 17 Agustus tahun 45 puncakna reformasi sakti ngancurkeun rantai penjajahan bangsa berjuang ngancurkeun Indonesia merdeka 17 Agustus tahun 45 puncakna reformasi sakti ngancurkeun rantai penjajahan bangsa berjuang ngancurkeun Indonesia merdeka lamun numpak kendaraan antara Bandung ke Sumedang urang bakal ngaliwatan jalan nu matak hariwa kawuwuh pungkal pekolna mipir pasir mapai jurang asapuri isnin jona baluas tinggal leuweungna cadas pangeran baheula hujan cimata di dieu pisan korban jeung katelenggesan jaman 3 ngahambat lara balangsang ranggeyan bagja iraha are pungkasna baheula di dieu pisan pangeran Kornel Tatanggang ngabela ribuan jiwa sajarah kesan saksina tahun 45 puncakna reformasi sakti ngancurkeun rantai penjajahan bangsa berjuang ngancurkeun Indonesia merdeka 17 Agustus tahun 45 puncakna reformasi sakti ngancurkeun rantai penjajahan bangsa
lagu Agustus teh Mang Wanda. Ari Agustusan teh kan sok seueur balap rebutan. Balap karung, balap non? Panjat pinang. Balap rupu-kupu. Komedi. Dina bulan Agustus teh engke teh urang anggo mikna. Jadi dina bulan Agustus teh urang tah gitu. Sok. Tes. Tes tah geuning aya. Oh, huluyan. Eces pisan. Eces temresnya. Eces. Tur beres. Eta SMTP. Jadi di bulan Agustus teh kumaha Mang Wanda? Muhun, di bulan Agustus teh bulan yang penuh. Jadi pahlawan orang teh baheula Muhun. taruh nyawa, Muhun terus. taruh non teh getih gitu pikeun ngeberjuangkeun kemerdekaan orang. Tah atuh ku ayeuna urang teh salaku seniman. Muhun. Ayeuna mah urang teu kudu perang, Teu kudu. teu kudu non memanggul bedil. Bener teu kudu. Cukup ayeuna mah tanjerkeun seni jeung budaya ku kreativitas keur balarea. Benar. Gitunya. Ngabangun pokok namanya. Ngabangun seni jeung budaya Sunda. Muhun. Boh dina kesenian-kesenianana. Oh kamari ge cenah budak angon deui. Budak angon rek asup cenah ka nu SMTP cenah. Gitu cenah. Urang ya hayang atuh cenah tinu dok-dokna. Oh aya. Tinu belukna. Oh jadi ulah calung unggul ya. Ulah calung unggul. Insyaallah. Pan di dieu mah wadahna para seniman. Benar. Mun gitu tah. Puseur budaya Sunda tah. Bilih engke dulur-dulur urang. Nu hoyong ka dieu nya. Muhunnya Tiasa di kontak we ka mana? kontek wae da teu. Kahandap ka dieu. Nya da teu Ka dieu dihandap aja tah. teu kudu nganggo artos ka dieu mah. Alhamdulillah. Cukup we keur eta nyawa kijang sabulan. Nya gitu Mang Andri lah. Laras Mang Wanda. Mang Wanda, Kulan urang lajeng deui kana lagu salajengna. mangga atuh. Bari ngalagu deui ya teh. Sok. Mang Wanda, urang teh da sanes teu betahnya ari betah betah. Muhun leres. Ari sono mah sono ieu Sono. teh. Mung sono kapegat ku waktos. Leres. Pan urang oge kan aya jadwal. Asa panggeureun. Tah teh nya ku kituna Muhun. kangge pamirsa sadayana Muhun. hatur nuhun ka Kana SMTP panglayana nya. nya anu tos ngangkeun urang Muhun, tiasa leres. manggung di SMTP nya manana ka Bapak Sekjen, Muhun. ka Pak Karya, ka Pak Edi, Pak itu Edi. aduh nu tos ngajajab. Aduh alhamdulillah. Sepuh-sepuh Pak Edi. urangnya, Sepuh-sepuh urang sadayana. Urang doakeun we sing. Pak Ketua, Pak Ade. Muhun. Urang doakeun sing sarehat, Amin. sing babari rezekina, sing jembar manahna, sing waras pikirna, sing jagjag balejag, sing mulus rahayu, alah sing berkah salamet, sing sing sireumeun di loba teuing mah. Ayo. Sekali deh ya, hatur nuhun pisannya orang sangakeun lagu anu pamungkas panjenengannya. Dina wanda nu ngalaguna wanda sok. Siap. Lungu tutut podok keong sawasa kotak kaancong miuni ucing jika nu cicing rekesian si teteno ari boga bebeakan ari cinta eta kotomplokan desangka geuning desangka nu hade beut nyolong bade desangka anjeun nunda rasa cinta padahal geuning hate beut sarua desangka geuning rasa beut sarua hai jaka kuring geus aya nu boga desangka anjeun nunda rasa cinta padahal
rasa bersarua sangka geuning rasa bersarua ajaka kuring geus aya nu boga alah lungguh tutut bodoh keong sawasa kotak kancong miu ucing dengan ucicing rek ngesiang si tetenong ari bogo eta bebe akan ari cinta ketomplokan tersangka geuning tersangka nu hade beut nyolong bade tersangka eta anjeun nunda rasa cinta padahal geuning rasa bersarua tersangka geuning rasa bersarua hanjaka kuring geus aya nu boga tersangka anjeun nunda rasa cinta padahal geuning rasa bersarua tersangka geuning rasa bersarua hanjaka kuring geus aya nu boga tunggu tutut bodoh keong sawasa kotak kaancong miuni ucing jiga nu cicing rek ngesian si tetenong ari bogoh bebe akan ari cinta ketomplokan tersangka geuning tersangka nu hade beut nyolong bade tersangka anjeun nunda rasa cinta padahal geuning rasa bersarua tersangka geuning rasa bersarua hajaka kuring geus aya nu boga